Aduh, sok aneh. Ani ngaku muslim, tapi alergi karena pengajian ibu-ibu. Aneh aing mah. Aningan umat Rasulullah. Tapi aturan PBB lebih dianggap hade daripada aturan Al-Quran. Sok teu ngarti aing mah ya. Nah, ari hirup ala barat jiga nu lumrah. Tapi ngajarkeun hirup cara Islam dianggap bahaya. Dunya geus tibalik.